Ya, ini sudah galak teh. Penyanyi galak. Galak. Tapi kan aya Neng. Eta naonan nyai yeuh, eta nyerakeun ieu keur astagfirullah kala kagarlut di dinya. Wah, awe teh. Awe gelut merebutkeun jurig bener. Aduh, aja Ngomong mana teh. Woi, kau beneran. Anti lu ke mana? Orang ke sawah. Ah, ampun urang merek belanja ke pasar. Rek naon belanja? Hah. Mak nyarek naon belanja nyarek shopping lah beli baju. Nih, bajuna geus kos karya urang. Mun alus. Padahal masa keudeng eta yang minta diantar ka dinya. Rek naon si angke we jeung si emak tuh. Yang geus satu. Nya. Yuk. Bye. Kenaon sih eta budak teh nya? Ai ngomong sibuk wae ka pasar. Padahal mah janjian. Lurah, Neng. atas rame atasan. Rame. Oh, Pasti mana heula atuh? biasa tadi petepang sareng sini. Tapi teu ngiring ka dieu, Pan. Kumaha tuh Pak Lurah? Ya. Makanya enak bae. Sami atau sami hari gitu ah. Nanti jaka budak di Bandung kuliah. Ya tuh sok teh beja tuh Pak Lurah. Itu kumaha hubungan teh gitu. Bingung bapak teh geus teu kuat. Ya sayang. Kelaminan. Gitu. Nyata lagi lah. Kira-kira lamun urang jadi
yang dipanganggap kenal. Ah, nang mah teu kudu meriah-meriah. Yang nanggap eta we, si Lesti. Si Lesti ah. Si Lestinya Mohon. gampang kayak organa Mang Arman. Apa nyanyinya teh? Ya, ini sudah galak eta teh. Penyanyi galak. Galak. Tapi kan aya Neng. Bapak teh bunga bisa. Mohon sami. Cek aing oge kanyahoan pan. Ngomong mah ka pasar maneh teh. Kela Neng aya naon ieu teh? Geus cicing, Pak. Urang mah aya urusan teh jeung si Markona. Ya weh tuh Neng. Wih mal bener ya. Bubar arwih mal bener ya. Cicing heula maneh mah di dieu heula. Di dieu. Sok jujur tos nanaonan wae. Ah, urang mah rek baca. Ye, itu. Kayak heula sia. Markona. Kayak heula. Mana jujur tos naon wae. Demi Allah yang teu naonan emang Mana kunaon? ngomong ka urang tadi arek ka pasar. Ya emang aku naon gitu. Ye, apaan maneh teh nyaho atuh? Nyaho naon emang? Nyaho naon? Emang mana kunaon jeung palurah kunaon? Nya Ye. emang sama-sama eta ieu lengo. Ya, urang nyaho maneh lengong. Tapi sing nyaho atuh kana hate urang. Emang mana kunaon emang mana? Heuh, apa nyaho urang teh eukeun hadeukeun ka kalurah. Oh, sia teh bogo ka palurah. Nya iki sarua bogo. Di hidang maneh mah. Tadi ngomong ka urang arek ka pasar sing horeng mah maneh sia ke didinya. Ayo, geus ayeuna mah tong loba omong lah maneh teh lah. Wah, awer teh. Awe gelut merebutkan jurig bener. Aduh, aja lu ada kita salah aja. Eta nanaonan nyai yeuh, eta nyerakeun ieu kenaon. Astagfirullah kalau kagar lut didinya ampun, aing mah barebutkeunaan atuh yeuh. Nyerakeun ke batur keur hanjat geus. Allah, astagfirullahaladzim aing mah. Salah jo. Enak mahal kudu bayar. Warga tunggal.